ya urang tiasa ninggal itu patali janji berkah anu ageng pisan. Nah kumaha Abraham saurang jalmi tiasa janten berkah ka sadaya jalmi ka bangsa. Sadaya anu dipidamel ku Abram ngalih ti tempat hiji ka tempat sejena mintonkeun hiji iman, hiji kapercantenan ka Gusti anu gemleng. Kumargi engke ngalangkungan turunan Abraham baris medal nyaeta Gusti Yesus Kristus. Sim abdi sadaya putra raja dina lagu sejak nyanggakeun pamuja sejak muja ka Allah nu maha kuasa Allah nu nyiptakeun dunia anu linggih di sawarga. Sim abdi sadaya putra raja dina lagu sejak nyanggakeun pamuja sejak muja ka Allah nu maha kuasa Allah nu nyiptakeun dunia anu linggih di sawarga. Duh Allah nu maha murah abdi sadaya sejak nyanggakeun sembah. Duh Gusti nu maha suci mugi tampi ieu puji pambakti biji sim abdi. Duh Allah nu maha murah abdi sadaya sejak nyanggakeun sembah. Duh Gusti nu maha suci mugi tampi ieu puji pambakti biji sim abdi. Amin. Mugia eta doa urangnya Gusti nampi sesembahan ti urang. Sampurasun pamiarsa sadaya tepang di sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Pamiarsa Gentra Kahuripan masih kene ngaguar perkawis sajarah kahirupan manusia miturut Alkitab. Dinten ieu Gentra Kahuripan bade nyandak tema panyaur Gusti ka Abraham. Nah, kumaha cariosan pengalaman kahirupan Abraham disaur ku Gusti. Di sagedeungeun simkuring aya Kang Willy anu tadi mirig kacapi. Oge Burita nu janten juru kawih, Pak Adang nu janten narasumber urang. Sampurasun sadayana. Rampes. Pak Adang, Mohon. tadi anu dicaroskeun ku abdi. Mohon laras. Eta kumaha sajarah Mohon. kahirupan Abraham dugi ka disaur ku Gusti, dipilih ku Gusti kaluar ti tempatna. Laras. Tangtos ieu hal anu penting pisan kumargi Abraham teh hiji tokoh anu mangaruhan kapayuna kana utamina sajarah kasalamatan. Seueur bangsa anu gumantung ka anjeunna patali sareng kasalamatan. Panyaur anjeunna kunci mimiti nu ngeceskeun ti wangkit Abraham oge ngawitan Allah secara pribadi nyaur ka
jalmi. Janten upami tiasa disebatkeun mah ieu pernyataan Allah ka pribadi ngawitan. Langkung teges gitu. Kawitna urang tiasa wano, tiasa ninggal Gusti Allah teh ngalangkungan hal anu umum. Ciptaan sareng sajabina. Ayeuna mah langkung khusus deui. Nyaeta Gusti Allah kumanten nganyatakeun dirina ka jalmi tiwang kitu ieu. Satajana hayu urang tinggal panganika Gusti anu ngagambarkeun saha saleresna Abraham teh. Janten urang tiasa ninggal tina Kajadian pasalna anu ka-11 ngawitan ayatna anu ka-27. Ku abdi diaoskeun kangge urang sadayanya. Ieu turunan Terah, ramana Abram, Nahor jeung Haran. Haran puputra Lut. Haran pupus di tanah asalna kota Ur di Babilonia waktu ramana jumeneng keneh. Abram nikah ka Sarai. Nahor nikah ka Milka putra Haran. Aya keneh putra Haran anu lalaki nyaeta Yiska. Sarai henteu kagungan bae putra. Geus kitu Terah ngantunkeun kota Ur di Babilonia serta ka tanah Kanaan. Seja ka tanah Kanaan. Abram putrana, Lut putuna anu di Haran, Sarai mantuna geureha Abraham dicandak. Ari sarumpingna ka tanah Haran tuluy tumetep di dinya. Terah pupus di dinya dina yuswa 205 tahun. Janten pangandika Gusti ieu mintonkeun ka urang saha saleresna Abram. Abram hiji jalmi anu disaur ku Gusti sanes ti nagri anu ditujuna. Janten anjeunna asal ti Ur, tanah Babilonia. Disaur ti sakula wedet kulawargina anjeunna disaur ku Gusti kenging panyaur ti Gusti. Ieu sakali deui uwih kana cariosan abdi ti payun tadi ngawitan Allah, Gusti Allah mintonkeun atanapi nganyatakeun diri ka jalmi. Abram tangtosna hiji jalmi anu tos gaduhan kaayaan atanapi kasang tukang atanapi latar belakang. Tos gaduh kapercantenan, tos gaduh budaya, kitu oge kulawargi tempat. Janten mangsa anjeunna disaur ieu teh janten hiji kajantenan anu penting pisan. Margi sanes mung panyaur tapi perkawis iman. Perkawis iman. Janten sapertos kitu. Salajengna urang lajengkeun kana pasal 12. Pasal 12 ayat anu kahiji dugi ka 3. Ngandika pangeran ka Abram, maneh kudu pindah. Lemah cai, baraya-baraya, eusi imah bapa tinggalkeun. Jugjug hiji nagara anu engke rek dituduhkeun ku kami. Maneh rek dibere turunan loba, anu pijadieun bangsa gede. Kami seja mere berkah ka maneh, sarta ngaran maneh ku kami sejadi jieun ka masyur, nepi ka maneh pijadieun berkah. Kami baris ngaberkahan ka anu ngaberkahan ka maneh, baris nyapa ka anu nyapa ka maneh. Kabeh bangsa ku kami baris diberkahan ku jalan maneh. Nincak kana yuswa 75 tahun, Abram mimiti kaluar ti tanah Haran, tumut kana timbalan pangeran, Lut ngiring. Jadi anu dicandak teh Sarai geureuhna, Lut suana sagala harta bandana kitu deui badega-badega asal urang tanah Haran tuluy miang sejak ka tanah Kanaan. Cekap dugi ka dinya heula. Janten urang tiasa ningal ngalangkungan ieu kasang tukang Abram teh. Rupina sanes jalmi biasa. Margi kagungan harta banda, kagungan badega malihan. Jalmi nu gaduh badega tangtos jalmi anu lumayan juragan atanapi jalmi anu gaduh posisi di lemurna. Anjeunna disaur, ieu mintatkeun panyaur Allah ka Abraham. Disaur ka hiji tempat upami numutkeun ayat-ayat anu mimiti. Ayat hiji dina pasal 12, maneh kudu pindah lemah cai baraya-baraya eusi imah bapa tinggalkeun jugjug hiji nagara anu engke rek dituduhkeun ku kami.
sanes anu ayeuna dituduhkeun engke dituduhkeun teh janten angkat heula tumut heula disaur heula nemonan atanapi ngalaksanakeun panyaur heula namanya dituduhkeun. Ya, hebat. Sesah jalmi anu model kieu juga ditu cenah. Kamana ka kidul da moal angkat jalmi mung dipiwarang ka kidul hungkul mah cobian we ka kidul teh kamana kedah eces utamina jalmi kitu tapi Abraham mah henteu juga ditu kantunkeun sadayana wargi-wargi canak anu tiasa dicanak angkat ka hiji tempat anu engke ditunjukkeun teh ieu kasang tukang anu ngagambarkeun sakumaha istimewana jalmi anu disebat Abraham. Bener gitu ieu gambaran kangge urang. Tah terus eta kumaha Abraham panyaur Gusti ka anjeunna tah? Leres. Enten naha anjeunna tiasa tumut kitu nya. Kumaha Abraham teh tiasa tumut urang lajengkeun heula. Mohon. Naha anjeunna teh kok tiasa gitu naha betiasa percanten gitu. Leres padahal teu acan jelas. Teu acan jelas. Anu ditujuna teh teu acan jelas. Ditujuna ka mana. Leres. Nyuhunkeun dipangaoskeun ayat 4 dina pasal anu sami Kejadian 12 ayat 4 dugikeun ka ayatna anu ka-8. Nya tah ieu. Nincak kanu yuswa 75 tahun Abram mimiti kaluar ti tanah Haran. Tumut kana timbalan pangeran Lot ngiring. Jadi anu dicanak teh sarai geureuhna Lut suana sagala harta bandana kitu deui badega-badega asal urang tanah ka Haran tuluy miang sejak ka tanah Kanaan. Sanggeus sumping ka tanah Kanaan Abram ngideran eta tanah nepi ka hiji tangkal karamat di More, hiji tempat karamat di wengkon Sekem. Harita mah urang Kanaan teh araya keneh di eta tanah. Lajeng pangeran nembongan ka Abram sarta ngandika ka anjeunna, "Tah, ieu nagara anu ku kami arek dibikeun pikeun turunan maneh teh." Deg didinya Abram ngadamel altar lantaran pangeran anu geus nembongan ka anjeunna. Geus kitu anjeunna ngalih ka belah kidul ka tanah pagunungan wetaneun kota Betel sarta masang tenda antara Betel di belah kulon jeung kota Ai di belah wetan. Didinya oge anjeunna ngadamel altar sarta ngabakti ka pangeran. Tidinya anjeunna ulah alih bae majeng ka Kanaan belah kidul. Tah ieu teh hiji hal anu penting perkawis sakitu tumutna Abraham. Janten ulah alih ka di hiji tempat ka tempat sejen anu disangemkeun dina ieu pangandika Gusti mintonkeun anjeunna numut sakumaha pangarsa Gusti. Henteu asal ulah alih. Malihan upami urang ngaos salajengna dina ayat 10 dugi ka 20 anjeunna ge kantos oge ka Mesir mangsa ka tarajang bala kalaparan. Eta oge sakumaha panyaur ti Gusti. Sadaya anu dipidamel ku Abram ngalih ti tempat hiji ka tempat sejenna mintonkeun hiji iman, hiji kapercantenan ka Gusti anu gemleng. Pan ieu teh ngalih teh sanes hartosna hiji tempat teh janten hiji tempat anu sampurna. Tos di dieu we. Justru waktos ngalih teh secara pribadi Abraham dipayunkeun kana hiji kanyataan anu nah cenah ulah alih wae atuh ieu teh puguh henteu cenah kitu. Tiasa janten upami urang mah tiasa janten sulaya. Cing atuh ulah alih wae Gusti. Disaur ti dieu ka ditu deui dugikeun malah kedah ngungsi heula ka Mesir sagala rupi. Tapi ieu sakali deui mintonkeun hiji iman anu hebat anu luar biasa ti Bapa Abraham. Leres abdi panuju kana hal eta Kang Adam. Kumargi dina waktos Abram ngalaksanakeun panyaur Gusti, Gusti nepangan anjeunna. Hartosna upami Abram teu misalna teu nurut, teu taat karena panyaur Gusti, nya pasti moal menakan Gustinya. Tapi dina waktos anjeunna ngalaksanakeun aya iman,
Leres. Gusti ngiatkeun anjeunna. Leres. Teras nuyun. Gusti teras nuyun, teras ngaping, ngalih-ngalih tempat teh sanes mintonkeun janji Gusti teu sampurna, justru sawalerna mintonkeun panyarengan Gusti. Ka Abraham sareng nu kadua ti pihak Abraham mintonkeun ka percantenan anjeunna. Tiasa janten hal-hal samodel kieu kan teu gampil. Urang ninggal tadi di kasang tukangna Abraham. Nya leres. Aya ingon-ingon, aya badega-badega. Namina ngalih teh zaman baheula mah teu sapertos ayeuna. Aya kendaraan kangge ngangkut sareng sajabina. Baheula mah meureunnan bring sarareang ngabringnya ngaleut ngeungkeuy sabara lami ti hiji tempat ka hiji tempat teh gumantung jauhna. Teu acan perjalananna teu kabayang sesahna. Tapi Abraham tumut. Abraham taat kana pangarsa Gusti. Imanna panceg ka Gusti. Tah, padahal ngalangkungan tindakan iman Mohon. oge kusikep na Abraham anjeunna tiasa taat. Mohon. Aya janji Gusti Allah ka anjeunna. Leres pisan. Nah, leres. nah ieu teh janten pangajaran kangge kahirupan urang-urang sadaya zaman kiwari Mohon. di mana urang aya iman Mohon. dipintonkeun ku sikep taat Mohon. ditambihan janji ku Gusti Allah. Mohon. Nah, eta janten ieu teh Mohon. pangajaran kangge urang. Leres pisan. Janten ka Abraham teh sanes mung Abraham disaur hungkul, langkung disaur teh Abraham oge dipasihan janji ti Gusti. Aya sababaraha janji Gusti ka Abraham. Urang tinggal heula anu kahiji urang ningal perkawis janji Gusti ka Abraham ngeunaan Abraham baris janten berkat. Dina aosan urang pasal 12 upami urang ningal ayat nu katiluna Gusti nyangemkeun kieu, kami baris ngaberkahan ka anu ngaberkahan ka maneh, baris nyapa ka anu nyapa ka maneh, kabeh bangsa ku kami baris diberkahan ku jalan maneh. Ieu urang tiasa ningal ieu teh patali janji berkah anu ageng pisan. Nah kumaha Abraham saurang jalmi tiasa janten berkah ka sadaya jalmi. Ka bangsa. Apaan rada sesah katampinanya ku pangemot. Tah ieu patali sareng janji berkah ngalangkungan rohani. Kumargi engke ngalangkungan turunan Abraham baris medal nyaeta Gusti Yesus Kristus. Kumargi kitu dina Alkitab upami ninggal dina seratan Injil Matius anjeunna teh putra Abraham oge. Gusti Yesus teh upami ninggal pancakakina teh disebat salaku putra Abraham. Malihan engke dina bagian salajengna urang oge kalebet anu percanten teh diangkeun putra Abraham oge dina Galata. Eta janji nu kahiji. Sanaos ngalangkungan bangsa mah urang mah teu aya ieu na patula patali. Tapi secara rohani iman, mohon secara iman Abraham janten berkat kangge sadaya bangsa. Dari secara darah daging mah tuh dah penyebaran bangsa Israel teu sabaraha seueur. Aya bangsa anu langkung seueur tibatan bangsa Israel. Janten tangtosna ieu secara naon upami henteu secara darah daging, nya secara rohani. Ayeuna saha wae bangsa nu tos percanten ka Gusti seueur pisan. Anu teu aya pakuat kaitna sareng darah daging wilayah oge sapertos urang contona di dieu nu tebih kenging berkat anu sami. Dilebet Gusti Yesus ngalangkungannya Ibrahim. Oge Gusti Allah masihan janji ka Ibrahim patali sareng janji berkat tanah. Dina pasal 17 upami kurang aos ayat nu ka-8 eta eces pisan Gusti nyangemkeun yen Ibrahim baris ngawaris tanah. Nyaeta tanah anu dituju teh sok sanaos dina mangsa anjeunna disaur dina pasal 12 urang teu tiasa ningal yen Ibrahim ditujukeun ka mana. Tapi salajengna mingkin eces dugikeun ka Gusti mintonkeun tah tanah ieu. Dina pasal 17 urang tiasa ningal perkawis eta. Oge patali anu pentingna keturunan teh anu baris ngawaris berkat ageng sanes mung berkat secara getih sareng daging tapi oge berkat rohani nu tadi payun disangemkeun. Nyaeta janji keturunan. Urang tiasa ningal geura dina pasal 17 ayatna anu ka-4 dugi ka-7 nyuhunkeun Kang Willy anu ngaoskeun pasal 17 ayat 4 dugi ka-7.
Kieu perjanjian anu rek dibeungkeut jeung maneh teh. Kami janji maneh baris jadi karuhun bangsa-bangsa loba pisan. Ti semet waktu ieu ngaran maneh lain Abram tapi Ibrahim. Sabab ku kami baris dijadikeun karuhun bangsa-bangsa loba pisan. Ieu berkat turunan. Buktos janji Gusti patali sareng turunan ieu nyaeta engke baris babar hiji urang kali. Ieu teh salaresna Ibrahim tos gaduh murang kali ti badegana. Janji dina pasal 17 ieu ditegaskeun ku Gusti teh. Hajar teh nya. Ti Siti Hajar tos gaduh nyaeta Ismail. Namun rupina sanes eta nu dijanjikeun. Kumargi kitu janji ieu ditegaskeun deui dina pasal salajengna. Kitu sok sanaos Ismail tos aya, namun rupina sanes ieu nu dimaksud nyaeta ti garwana anu tegas nyaeta Sarah. Kedah ti Sarah teh kumargi kitu antukna ieu ku Gusti dijanjikeun deui ditegaskeun deui nya upami urang ngaos salajengna Ishak babar sareng saterasna. Lajanten berkah Abraham teh janji Gusti ka Abraham teh nyaeta patali sareng janten berkah kangge sagala bangsa ngalangkungan anjeunna turunan anjeunna ngalangkungan Abraham oge anjeunna mibanda tanah oge mibanda turunan anu jembar sareng nami anu ka masyhur. Tah engke urang tiasa ningal naha saparantos Abraham teh aya putrana saha putrana anu leres-leres janten berkah kangge sagala bangsa teh. Nah urang tiasa nyuk ceruk galur eta. Ieu urang simpen. Saha saleresna putra Abraham anu nyumponan janji ieu. Aduh, ieu pe helokeun pisan nya kangge urang-urang sadaya janji Gusti Allah anu di Kejadian 3 ayat 15 teh teras ku Gusti teh nya di cumponan ngalangkungan jalmi-jalmi anu dipilih ku anjeunna. Leres pisan. Nu gaduh iman, taat, diberkahan. Nah, sapertos anu obrolan urang ka pengker nyaeta perkawis Nuh. Leres pisan. Sanaos manusia dosa dibinasakeun ku Gusti Allah tapi dipilih hiji jalmi ayeuna. Leres. Oge Abraham dipilih ku Gusti janten bapa bangsa-bangsa anu kenging berkah Gusti. Wah hebat pisan. Saur jami nu nyangemkeun bapa bangsa anu beriman. Nah, bangsa anu iman ka Gusti nyaeta bapana Abraham. Tapi abdi masih helok ku proses. Mohon. Proses kahirupan Bapak Abraham dina waktos anjeunna memang disebat Bapak beriman teh leres-leresnya. Mohon. Ka ieu lah ka uji pisan. Dina waktos nyarios ieu kana anjeunna teh acan kenging murang kali anu dijanjikeun teh. Leres. Malihan garwana ge mangsa janji Gusti dina pasal 1 acan pasal 17 disangemkeun dina waktos anu sami ke Gusti baris nyumponan janjina. Garwana ge nya Sarah seuri jeung seurikeun. Margi yuswana teh tos sepuh, kajabi tos sepuh teh Sarah teh tos mati haid. Tos menopause. Gitu. Pamohalan kangge jalmi secara medis mah tiasa ka kandungan deui. Tapi pan kangge Gusti mah teu pamohalan. Bujeng-bujeng mung nyuburkeun deui kandungan anu parantos henteu subur. Ngagugahkeun malihan nyiptakeun ge Gusti mah pan gampil wae kangge Gusti mah. Kitu mohon. Janten kajabi ti kitu kunaon Abraham sakitu imanna kiat. Oge aya pamatri kangge janji-janji Gusti eta. Hayu geura urang tinggal dina Kejadian 17. Ieu mah sanaos henteu diaoskeun nya tapi urang Bandungan wae ku urang sadayana ngawitan ayat 1 dugi ka ayat 14. Nya upami ku urang di Bandungan di dieu kajabi kapribadian Abraham anu luar biasa ngagaduhan iman tapi Gusti oge matri perjanjianana ngalangkungan tanda. Aya tanda perjanjian anu disanggakeun ku Gusti nyaeta sunat di dieu. Sakur anu percanten anu kenging janji ti Gusti kedah ngangge tanda ieu sadayana. Ieu tanda janji ti Gusti, yen janji ti Gusti baris laksana. Janji anu sami lumaku kangge jalma-jalma zaman kiwari.
Yen urang ge baris nampi berkah Abraham disakompetkeun dihijikeun karena janji Abraham. Urang tinggal di Galata, ieu mah di Aos. Galata 3 ayat 28. Mangga nyuhunkeun saurang mangaoskeun. Kieu pangandika Gusti. Kusabab geus jadi kagungan Kristus, aranjeun teh jadi turunan Ibrahim anu bakal nampak berkah anu dijanjikeun ku Allah teh. Pan ayat 3 nya berkah Ibrahim teh berkah taneuh, berkah kasalamatan kangge bangsa-bangsa sareng berkah turunan. Berkah anu sami baris katampi nyaeta kasalamatan nu utamina. Ku urang kumargi kitu urang ayeuna sok sanaos teu aya hubungan naon-naon sareng Bapak Ibrahim, Bapak Abraham. Urang disebat putra-putra Abraham sacara rohani. Tah ieu janji Gusti. Tadi urang ninggal dina pasal 17 Gusti matri janjina ku tanda. Anu kadua urang oge nu percanten oge dipatri ku Gusti dipastikeun. Sing saha nu percanten ka Gusti Yesus kalebet turunan Abraham anu kamana ku Gusti. Ieu anu disanggempkeun ku pangandika Gusti. Berarti ieu ge janten pangajaran pangemut urang-urang sadaya Mohon anu hirup di zaman kiwari. leres pisan. Ya. Kumaha perjalanan iman urang nampi janji ti Gusti Allah. Leres pisan. Janten kacindekan urangnya nu ku urang tiasa ditinggal ngalangkungan pangalaman atau napi lalampahan hirup Bapak Abraham ieu nyaeta urang tiasa ningal yen hiji kapercantenan anu ageng atau napi iman nyumpingkeun sakumaha nu nyaeta kataatan. Tina kataatan eta nyumpingkeun berkah. Berkah kasalamatan, berkah katurunan, berkah kangge ngamilik tanah, sareng sajabina. Janten hiji iman nyumpingkeun kataatan, nyumpingkeun berkah. Utamina berkah kasalamatan. Nya kitu nu kaalaman ku Bapak Abraham, eta nu kahiji. Nu kadua urang tiasa ningal yen dina ngalampahkeun naon janji Gusti urang peryogi hiji kataatan anu leres-leres, anu kiat. Bapak Abraham tadi urang parantos ngaguar sababaraha kali kedah ngalih-ngalih tempat. Kunaon ngalih margi aya permasalahan. Anjeunna teu laas imanna. Justru eta negerkeun anjeunna makin raket sareng Gusti. Margi upami urang ningal dina catatan pangandika Gusti patali sareng janji katurunan wae ambu Sarah kantos cangcaya ka Gusti nya cenah sepuh kieu tapi Bapak Abraham henteu ta eta. Anu pamungkas janji Gusti mah pasti dicumponan. Amin. Urang tiasa ningal ayeuna pangandika Gusti nyatet yen sadaya nu dijanjikeun ka Bapak Abraham teh leres-leres cumpon. Janji tanah leres aya tanah. Leres. Janji berkat anjeunna kurang diberkahan kumaha berkat secara jasmani. Anjeunna gaduh raja kaya ingon-ingon sajabina. Janji berkah kangge sagala bangsa ayeuna tos cumpon. Buktosna urang sadaya sareng saha wae nu percanten bangsa naon wae di mana wae percanten ka Gusti Yesus Kristus sakumaha Galata tadi. Janten putra-putra Abraham oge. Tah kitulah kacindekan urang. Aduh, Pak Willy eces pisannya. Mohon berita eces pisan perkawis panyaur Gusti Allah ka Abraham. Teruji iman Abraham. Pemirsa, ngalampahkeun iman urang ku kataatan ka Gusti Allah. Aya janji Gusti Allah anu mulia anu agung tos disayogikeun kangge urang-urang sadaya. Mung sakitu gentra kahuripan dinten ieu mugia janten berkah kangge Bapak Ibu sadayana. Gusti ngaberkahan. Rahayu, rahayu, rahayu.